tapi Gusti Allah ngayakeun setahun sekali puasa teh sambarangan. Horenganan lain sakadar puasa eta teh titah tapa. Tapa aslina mah puasa teh supaya mengenal kajati diri urang. Jadi titah tapa puasa teh lain sakadar teu dahar, teu nginum, teu jima. Etalah puasa. Jadi lamun haju puasa urang kokomoan mah atuh lain tapa ngaranna, pindah dahar. Nu tadina dahar teh beurang dipindahkeun ka peuting, bahkan nu tadina 2 kali jadi 4 kali. Eta puasa urang tah. Lain puasa atawa nu kos kitu mah aslina puasa baktap.